Jadi pemirsa sadayana, Wilujeng Sumping. Ujung Sumping teman sekamar. Iya, jujur orang Kapan tamu? kadang kapan tamu ya nonoman. Waduh. Oh, jangan nonoman. Iya budaya Benar, nonoman. Oh, Sunda. nonoman Sunda terus katelah dina kebudayaan Sunda mah beliau teh atos Kesor. kasor. Pameulisnya. Aya Bapak Budi Dalton. Bae hatur nuhun tos sumping. Sami-sami. Tak itu be orang teh bahasa Sunda teh masih sok titamu ka wae bingung gitu. Teu naon cek urang mah nya. Ngan aya orang Sunda atau Batur teh sok usil, mun usil teh naon ararateul nih. Da urang ge mun jahil bieu rek ngomong bieu teh. Ieu teh restoran, nah Wilujeng Sumping da sanyo aing mah Wilujeng Sumping mah di restoran nih. Rumah makan Sunda nih. Nah itu sok ararateul. Tapi keun lah di dangu teuing. Atos laras bieu ge. Begitu kan mana jadi era. Jadi lebih era. Jadi kieu abdi kaleresannya dina linguistik kan ya. Ternyata manggih euy. Jadi mun bahasa Indonesia mah jangan-jangan boa-boa euy. Jelema teh budak ngora teu daek bahasa Sunda teh da loba disalahkeun wae ku kolot. Setik-setik disalah lain gitu bahasa Sunda mah. Lain gitu. Keun we dari bahasa mah jang pakeun jeung dinamis deui nya. Da buat teuing zaman baheula mah eueuh kecap nu ku urang dikieukeun teh. Sok ayeuna baca naskah Sunda kolot. Eueuh da urang teu ngarti Sunda zaman naon ieu teh. Eta nu dimaksud bahasa dinamis meureun zaman ayeuna mah kieu bahasa Sunda teh nya geus tuturkeun iglan zaman. Tah, Iklan zaman. iglan. Jadi orang Sunda mah kudu bisa ngigel, ngigelan jeung ngigelkeun. Tah. Ngigelkeun. Nya eta nu disebut paripurna teh. Billahi taufik wal hidayah. Lah tetep tong kan namanya ge. Kayak di kawitan gitu. Sok bari ieu bari eta. Mohon da kalarasan dia abdi mese. Sok teu naon bahasa Sunda we. Maksudna ngigelan terus nanti deh. Ngigelkeun. Ngigelan. Ngigelkeun. Nah, cing, ayeuna urang translate we, ngigel naon? Menari. Oke. Ngigelan? Ngajogetkeun. Ngajogedan ban gitu. Nah. Ngigelkeun? Nitah joget. Joget ke euy. Ngajogetkeun gitu kan. Jadi urang kudu bisa ngalakonan. Heeh. Ya. Kudu bisa ngigelkeun zaman. Ngigelkeun teh mengikuti arus berarti mengikuti zaman. Kudu bisa ngigelan teh naon? Ngigelan zaman. Lamun ngigelkeun memainkan zaman. Jadi naon teh ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Ulah tinggalin. Kan ayeuna mah urang disebut bebudayaan orang Sunda pada diikat pada mamak. Teu kudu kitu ah. Oh teu kudu. Nah, naon atuh da. Emang rek ditempotina bajuna gitu orang Sunda teh henteu. Kan eta mah ngan salah satu bagian kecil dari identitas. Hiji mangsa mah maneh ge da urang teh kunaon diiket wah budayawan lain anjing geus butak di dieu teh. Era kakolotnakeun. Make kerepus moal dipercaya aing mah. Ek make naon teh kupluk jiga si Irwan tuh. Lain rapper gitu pan. Ah geus diiket gitulah. Gitu sebenarnya mah. Dah hayang atuh bohong kurang kan juga hayam rintit bola mah kitu nih. Heeh, baheula. Oh iya. Di dreadlock kantos atulah dah. Begaol urangnya atuh. Dreadlock Kantos atuh. dirastakeun. Di Mbah Suripkeun teh ya. Nya masuri. Karena orangnya sempet deh. Panjang. Katetek naon ditek-tek teh. Motor urang teh chopper BSA 250 cc tahun 56. Dicoperkeun. Jadi diuk teh cabrak dihandap gitu. Mulit itu kena rantai nepi ka eureun motor teh. Tek-tek di dinya. Benar. Sok tanyakeun usaha. Kajengut motor mesti. Kajengut rantai. Kajengut rantai. Nepi ka eureun motorna. Gitu. Dicengklak. Geuleuh nya motor teh main jenggut. Eueuh zaman ditumukeun make sobrah gitu. Eueuh atuh.
Ya Buk sambung asli. buk geuning nya, sambung rambut. Baheula mah. Sok nanyana nu bener itu. Eta be, tadi salahku. Nanti bisa boa-boaan cek babe. Boa-boa karena loba dicarekan. Tah salahku nu misalnya ngarti. Ya. Alusna teh kumaha lamun teu nyarekan? Alus wae nya kan kieu. Geus nyaho salah, ulah disalahkeun, benerkeun. Artina orang kudu bisa ningali ruang oge. Mun di hareupeun jalma ulah atuh da bisi eraeun ieu ge. Oh nya. Kewe, kedeui mah ulah. Gitulah. Da buat teuing ge era atuh hareupeun jalma nya. Salah si eta mah cenah gitu. Bari jeung urang ge cantang tuh bener. Nu bener nu kumaha? Teuing geuning. Karena kieu. Aya nu disebat undak busuk basa cenanya. Saya teh eta, sae. Tapi datangna undak busuk basa ieu pada saat wilayah urang teh kadatangan budaya ti Mataram, ti Wetan. Jadi aya menak, aya cacah. Karek we di urang teh aya strata gitu. Kapungkurna mah egaliter. Egaliter teh sarua we, sajajar. Raja aya raja. Tapi nya biasa we macul gitu. Henteu sugan raja jadi kumaha gitu, henteu di urang mah. Diantawi Sungai Cimanuk, Walungan Cimanuk, Citarum. Tah sakitu. Wilayah urang teh nu boga tata titi nu jiga gitu teh. Enak ieu. Cek urang mah rarasaan kasarnya. Tapi cek nu boga bahasana mah henteu da urang mah sapopoe kieu. Cek orang nu di Kulon atau di Wetan gitu. Aya nu disebat sabada eta teh nu disebut Sunda Priangan. Sunda Priangan teh eta jeunan anyar nu kadatangan Mataram teh. Kirang langkungnya Cianjur, Bandung, Tasik, tah wilayah Priangan we. Sakitu. Saluareun eta mah Banten ya. biasa we. Gitu. Ayeuna lamun Budi cenah maneh teh euy sok ngomong cenah. Kan goreng namanya teh sok uang aing cenah. Kunaon gitu. Kasar eta teh. Kela perasaan dina batu tulis Bogor ge di dinya ku aing maneh ditinggal. Eta raja ngomong aing wani ngomong kasar. Ya, eta raja eta cukup teh. Zaman eta mah can aya kecap abdi. Tah zaman Mataram nembe aya abdi. Nu ngabdi ka Sidolungan gitu. Ngabdi. Heeh. Si abdi eta teh. Jadi mun ceuk urang mah eta ieu sudut pandang lain ya teu naon. Jadi urang ngarendahkeun diri urang sebetulnya setelah datangna eta. Sok sanajan unak usuk ieu nya alus-alus wae lah. Teu aya awonna nya. Tapi jadi artinya ulah nyalahkeun oge kan nu boga bahasa nu cek urang mah kasar. Keun we da manehna mah kitu meureun di daerah nama gitu. Ngan di urang kan sok menghakimi teh apaan. Jajing. Naon teh? Nya menghakimi. Jajing. Oh, in English. English. Nya bener. Bahasa Inggris ya. Ya tak gitu kan nya sabaraha juga alo-alo gitu mun ngobrol teh sok make bahasa Indonesia nah tuh anjing make bahasa Sunda ngomongna teh. Takut kasar sama ngomongna gitu. Jadi teu wani gitu ngomong make bahasa Sunda teh. Jadi kan urang teh ka stigma nya ku naon tadi nu disebat kasar halus teh. Mun urang ngomong sieun disebut kasar. Mun urang halus sieun salah. Aya nu disebut di Sunda mah bahasa loma. Loma teh akrab. Jadi lamun maneh ka urang, tak urang ngomong maneh teh. Karena urang ngarasa akrab ka maneh teh. Coba maneh ngomong maneh kan teu wawuh, anjing basar sia. Karaja maneh. Nah, misal gitu. Eta ngomongkeun eta pernah aya kasus nu dipecat sia ngomong maneh teh. Oh, sugan teh. Ya. Jadi anu ujungna itu sugan teh pinter teh. nah, jadi kieu nya eta mah kan misalna rakyat hayang nyoba samarata jeung manehna sehingga ngomongna teh hayang sederajat matak ngomongna maneh tapi sudut pandang nu lain menganggap ieu teh kasar nya sudut pandang nu lain ari jalma ieu mah meureun hayang nganggap supaya urang mah da setara dan itu hal yang wajar seorang rakyatna menyampaikan ieu ka penguasa eta teh geus dicontohan dina lagu dina Sunda mah Lagu naon? Ayang-ayang gung goongna rame menak ya menaknya Kimas Tanu ngaran nu jadi wadana mana naha maneh gitu tah cek si rakyat nah maneh gitu tukang olo-olo tuh berarti olo-olo ya si raja teh
Jadi geus dicontoh tiba lagi aya. Oh. Jadi teu kudu nyeri hate cek urang mah. Gitu. Nah maneh gitu tukang olo-olo, abong-abong naon rupet jeung kumpeni cenah sia mah meuni kitu gitu kan. Jadi itu mah naon jang mengutarakan kegelisahan manehna gitu sehingga manehna mengucapkeun maneh teh sarua jeung urang gitu tah manusia keneh. Lain merendahkeun anjeunna. Walaupun cek sudut pandang nu tadi Mataramanya kasar eta teh cenah kakolot. Daya tata titik Ya tadi gitu. Oh berarti namun di tengah nu lagu eta berarti budaya kritis ke Eta ge saya. pemimpin udah ada ya. Geus aya. Saya ya benar. anak Wastanu. Yang Ya, tapi kan bedanya aya urang sebagai pelaku budaya. Nah, pelaku budaya teh urang nu ngomong Sunda keneh lah. Oge aya nu mendalami secara ilmiah meureunnya secara akademis diteliti ku maranehna sehingga boga teori lah meureunnya. Tapi kan biasana teori teh beda jeung nu di lapangan. Kadang-kadang kan gitu. Kamari kan aya nu dongeng. Naon teh? Oh, kecap naon kamari teh paeh. Wah, atuh kaburu paeh jelmana. Anjing kasar cenah. Pokoknya jelema paeh mah keur sato. Kunaon keur sato? Karena maneh ka stigma. Aya judul lagu ekek paeh. Silondok paeh nu dipakena kana sato. Cek urang mah henteu kabeh kitu. Urang ge pernah ngomong, anjing aki motor aing paeh. Eta aki. Mobil ka mana? Paeh. Eta lain sato. Lain gitu. Bapak urang mau pernah ngomong, Budi hiji mangsa mah aing paeh sia. Cek bapak. Karena menganggap loma tadi, jadi lain masalah kasar jeung henteu cek abdi tapi nya ngan meureun karena akademisi mah dikaji lah meureun cenah eta ka asup nu kasarnya mah we teu naon. Malah Imam, kalau saya mah ti leuletik diajarkeun bahasa Sunda ngomong teh sampai umur 5 tahun mah bahasa Sundaan Nah begitu ulin jeung barudakna gitu di rumah di lingkungan jadi bahasa Indonesiaan. Ya memang urang itu bakal kabentuk teh ku naon ku lingkungan. Ayeuna mal maneh ka Eropa we gitu. Teu bisa maneh bahasa. Maneh satahun teu kudu diajar ngadengekeun, daek teu daek da kudu ngomong, da kudu komunikasi. Akhirnya begitu lingkungan nu bakal ngabentuk eta. Mata komo deui setelah aya hiji kesepakatannya masalah bahasa nu dipake jeung dunia bahasa Inggris. Jam nu dipake waktu Greenwich Inggris. Kunci nu bisa dipake ke sagala kunci Inggris. Sagala teh Inggris we gitu kan. Seolah-olah urang jadi Inggris we. Orang Inggris dengan mudah gitu ngejudgement ka urang. Mane bahasana broken English gitu kan cek manehna teh. Anjir goblok meuni sangeunana. Kieu cek urang teh urang mah berbahasa Inggris kunaon cing? Maneh berbahasa Inggris karena di maneh ngan hiji-hijina bahasa nyaeta Inggris. Terus aing kunaon berbahasa Inggris? Karena maneh ngan ngarti hiji-hijina Inggris. Jadi aing kepaksa bahasa Inggris. Teu kudu protes ka aing atuh. Da eta mah bahasa maneh nya gitu. Jadi hese lamun silih salahkeun keneh wae mah. Karena bahasa teh dinamis cek abdi mah gitu. Aya ieu hiji kajadian. Urang teh datang ka toko kue. Di toko kue sok aya geuning nu leutiknya sabungkus-sabungkus. Di dinya teh anu jiga apel, jiga jeruk, lalitik geuning. Ya, di kitu aya nu jiga cabe segala. Tak urang teh hayang nu cabe hungkul. Cuk urang teh, "Kang, cik urang pangmungkuskeun eta nu cabe-cabean we." Digebug eta ku anak urang. Naon teh urang? Ulang ngerakeun. Naon ngerakeun naon? Cabe-cabean. Jorang. Nah, urang tidak pernah merasakan bahwa kecap cabe-cabean teh jorang. Bahkan teu ngarti naon. Tapi anak urang nu mengalami di dalam waktu manehna mah era ngadangu eta teh. Nah, eta nu dimaksud dinamis teh gitu. Beda konteks. Da sakaterang abdinya rarasaan urang tahun 80-nya meureun. 80 akhir. Di dinya rada usum nu ayeuna mah cenah kasarnya unyang anjing jalma teh sok aya kitu nya. Bapak urang mah datara. Bapak urang mah ngomongna teh bebal cenah kehed gitu. Can usum kecap eta teh sato eta teh baheula mah. Mungkin ayeuna mah bahkan rek eueuh. Ganti ku anjay meureun ku naon? Meureun misal gitu. Buat yang leungit ge mah kaharep mah. Tapi paling teu jiga ayeuna aya nu make kecap aing nya. Kan eta ge rame jadi perdebatan. Urang pribadi tapi nya bae salah oge. Urang mah bangga.
orang Medan, orang Jakarta, orang Bugis ngomongkeun dirina teh aing. Geus henteu gue cenah. Artina bahasa Sunda geus diadopsi ayeuna ku budaya aing mah bangga we. Masalah eta kasar atau henteu mah heula, eta mah ngobrolna di bab ge. Tapi nu aing teh batur teh apa urang ti mana kitu. Ayeuna mah Bandung bahasa gaul kan, seolah-olah gitu. Bahkan bangga maranehna mah. Tapi cek orang-urang tuh anjir kasar cenah. Da anger anu non tadi judging mah anger we urang-urang na keneh. Mun cek urang mah kene we lah pake nu penting mah Sunda ngabuana. Tah itu. Penting mah Sunda ngabuana mah. Itu. Eta. Keun we heula. Nya. Beh, berarti sebenarnya teu kudu di kumaha bahasana teu kudu Diperdebatkeun. standarkeun gitu. Pokona mun misalnya kudu ngomong mana orang Sunda, ngomong pakai bahasa Sunda tapi standarna gitu. Baik. Munculnya standarisasi pada saat itu terjadinya sebuah kajian ilmiah kan pasti gitu. Di mana eta mimitina ieu teorina. Jangan-jangan orang mah buah nu ngarusak teh malah nu terdidik ieu teh. Jangan-jangan. Karena naon? Karena distandarisasi tadi. Itu kan bisa jadi bisa ya. Jadi, ya. Jadi jelema hese rek berbahasa gitu. Walaupun mungkin untuk publiknya priyogi oge urang teh misal ayeuna mah ngaran-ngaran toko teh cenah urang bahasa Sundakeun. Ngaran jalan, ngaran segala betul oge eta jeung identitasnya. Tapi kan kudu aya standarna kumaha sih? Bahasa nu benerna gitu tah. Ya teu aya nu lepat lamun cek abdi mah. Anu salah mah nu nyalahkeun gitu tah. Keun we dang kege diajar sih eta lah gitu. Salila daek make mah kan nu hese mah nitah manehna daek make bahasana eta nu hesena mah. Ari diajarna mah loba tempat les ge meureun. Iya betul. Abdi can pernah ngajarkeun bahasa Sunda ka anak urang. Ngan anak urang teh kamarna di sisieun urang. Jadi manehna mah bahasa Sunda teh karena ngadenge. Karena ngadangu nya. Jeung ka indungna mah teu bahasa Sunda, nyaho manehna. Ka indungna mah osok bahasa Sunda oge nya, tapi nyaho. Kadang-kadang berbahasa lain lah gitu nya. Tapi lamun ka urang bahasa Sunda teu kudu dititah, teu kudu diajarkeun. Bahkan kadang-kadang naon manehna manggih kecap sorangan ih ti mana nu goblok teh nyaho. Ieu cek urang teh. Bahasa-bahasa nu urang cek urang lain can wayah maneh ngomongkeun eta misalnya. Komo deui salah sahijina ayeuna aya nu kuliah di sastra Sunda atuh loba ngomongan urang ayeuna mah salah eta teh beh kuduna mah nya urang teh oh nya tah eta kan terdidik kan gitu nya. Ya urang kan jadi diajar deui meureun gitu tah. Tapi kan salami urang balik deui karena konteksna fungsi dari bahasa. Pada saat fungsinya untuk berkomunikasi salila batur ngarti geus we. Selama orang lain ngerti mah selama lawan bicarana ngarti. Iya. Teu kudu ku kecap oge kan. Sasmita misalnya atau ku gestur. Ngerti. Ayo. Teu kudu ku kecap. Iya. Orang Amerika ge wau ya. Nya misal gitu. Ini bahasa. Ya. Da bahasa mah penanda hunkul cenah behnya. Gitu. Jadi yuk akademisi ya. Ngomongin penanda jeung petanda berarti semiotik gitu. Pasti rek ngomongin Roland Barthes ya teh. Wah, beda teh lulus kuliah mah. Ya kan kebenaran deh abi jeung si Kamal teh mun stand up make bahasa Sunda oge. Nah, bener. Ya nu sering muncul di komentar-komentar di sosmed teh nu ngoreksi kayaknya ngoreksi bahasa Sunda nu kadua masalah nggak masalah keneta mana mah pakai bahasa Sunda teh kasar gitu Ya, banyak. tanggung yang anjing nggak tuh Aduh lebar itu alus materina aduh lebar ngan aya anjingan ya gitu kadang-kadang sok nih rodet gitu apakah memang emang kudu ya nggak salah orang stand up lagi kan pakai bahasa Sunda lemas tapi dah itu bisa Teu naon eta maksud urang eta ge meureun masukannya jeung urang teu naon eta ge sok masukan tapi ulah jadi nyalahkeun ngan manehna meureun merasa teu nyaman di dinya aya kecap eta karena meureun teu terbiasa gitu nya. Nya urang mah nganuhunkeun we kan nu kitu ge nu ngingetan. Tapi kadang-kadang aya oge anu spontan. Spontan teh si kecap nu bieu maneh teh si anjing ieu teh geus jadi koma aya di urang. Nu memang geus teu bisa leupas. Memang kitu we. Hese diomongkeun jelema ieu da ieu mah jelmana teh sopan, pelajar. Kan karena ti leuletikna kitu di lingkunganna. Jadi menganggap eta teh geus biasa. Rek dileungitkeun ge hese. Terus di bawah sadar. Jika ngaleungitkeun orang Sunda ngomong mah atuh
gitu. Iya. Hese itu teh. Iya betul. Saya mah tanpa disadari Iya, gitunya. Gue teh, pakai gue tapi teh. Gue cek. Haber atuh luun. Kaduana orang makan tidak belajar secara akademis lahnya, orang sastra lain, linguistik lain, bahasa gitunya. Bahasa teh orang mah cuman sebagai pemakai. Tapi nya nganuhunkeun we kanu ngemutan ge gitu. Oh. Kan hampura oge lamun orang tiba-tiba kaceplosan kan gitu. Sok aya saya kira mun stand up gitu be. Dara rasaan di panggung mah teu loba kecap anjing teh gitu. Tapi pas nonton videona Anjing seueur pisan kita geuning gitu. Tah jadi bingung rek di-upload sieun aya kasieuna Sieun dihujat dicarekan. karena loba teuing anjingna gitu. Aya perasaan itu teh be. Ya pada saat ia ditinggali ku budaya nu lain apalagi komo deui. Ya. Mun budaya nu lain selain Sunda pasti menganggapna eta kasar. Tapi lamun di Sunda kieu we mending orang buka kajianna karena eta aya jurnalna mengenai intonasi kata anjing tadi itu kita lamun orang Sunda orang bisa ningali tina intonasina, tina ekspresina sehingga orang bisa ngomong bahwa jelema ieu kasar atau henteu. Jeung biasana lamun maneh ngomong eta bieu anjing teh karena maneh geus menganggap ieu deukeut atau loma bahasa loma. Pada saat kanu teu wau mah kan teu wani urang ngomong gitu. Nya urang teh unyang anjing geus geuning gitu lamun panggung open mic atau napi show. Da kalau diundang mah misal diundang di BKKBN kantor BKKBN saya tiba-tiba unyang anjing kan teu wantun oge gitu. Nya. Non ngaran teh eta lah. Wae aya di dieu tapi keluar. Menyesuaikan tempat. Nya poin nama tadi kanu komentar nuhun ngingetan mah nuhun gitu. Kan orang tong jadi ngamuk urang tong jadi gitu nyuhun we tos deui amutan kan hampura mun urang sok kalupasan karena geus menjadi bagian kehidupan urang. Meureun di batur mah henteu nu diagengkeunna ku Sunda Mataram misalnya. Nu apal bahwa eta teh anti ngomong eta aya nu kitu oge. Nu karena ti leutik hos tekenging gitu kan. Jadi anti manehna gitu. Tapi pada saat kegaulna di lingkungan mana kababawa deui teh gitu. Daek dah. Iya. Beh, mun ieu beh saya tuh ningali di ya salah satu alasan make stand up make bahasa Sunda teh karena di dunia hiburan teh saya ningalina Sunda teh asa jiga nu eleh jeung suku-suku nu lain gitu. Lamun jiga Jawa eta we Sri Mulat muncul di TV nasional make ngomongna make bahasa Jawa bisa narima tapi lamun misalkan orang Sunda we ngomong make bahasa Sunda di TV nasional sok disebutkeun teh atuh dan nonton teh lain orang Sunda hungkul anu dikitukeun gitu. Ya, jadi kieu. Ieu mah dongeng urang ya. Tahun 80-an teh urang teh geus di Jakarta. Geus neangan duit tiga maneh kikia. Geus di beberapa stasiun TV. Tapi pada saat diomongkeun gitu tadi, urang eureun. Karena urang jadi ngabandingkeun karena suku nu lain. Tapi mun diomongkeun bakal pasea ieu. Nah, tidinya urang jadi penonton cing ningali. Emang aya diskriminasi teu? Ieu mah negatifna urang mikir gitu. Tapi ternyata enya gitu. Dan nu berbahasa naon kebudayaan nu lain mah teh diprotes si anjing teh gitu tah. Nah, anu Sunda mah, nah jangan-jangan jadi bisi aya sentimen sejarah baheulana. Sentimen sejarah. Bisi kitu. Kan kieu. Tahun 47 nya eta teh. 4 tapi diskriminasi teh aya ternyata gitu. Urang merasana gitu. Urang merasana gitu. Wah, abdi dicariosan gitu ku produser. Oh. Ku produserna. Kang kalau bisa dikurangin cenah itu idiom Sundana. Urang teh ari si eta henteu ti tadi bahasa nu lain lah gitu nya gitu. Walaupun sarua keceplosan lah gitu. Geus we dan ternyata teu ka urang hungkul gitu nya. Ngan urang mah ti harita henteu asa leuweung we ka Jakarta teh, bung nincak teh gitu nya. Nah, tos we lah. Tapi bukan berarti urang jadi goreng naon henteu nya kan jadi trauma we gitu. Kieu di ditu mah. Nah, bisi kieu. Sunda itu pernah dibusukan karakternya mungkin. Pada saat adanya negara Pasundan. Republik Indonesia Serikat kan aya negara Pasundan. Lalu disudutkeun bahwa manehna separatis gitu. Padahal mah kan henteu kitu.
Maksudnya teh negara Indonesia Timur aya kan aya sabaraha negara tah waktu Republik Indonesia Serikat dan lain-lain yang tokoh nanya Pak Oto gitu. Sampai anjeunna mah teu aya pan icalnya diculik tahun 48. Tuh di urang mah geus aya aktivis nu diculik tahun 48 nya. Pak Oto Iskandar Dinata? Teu pernah kapanggih kan di mananya cek sejarah nate gitu. Jadi mungkin juga ada kekhawatiran bahwa kebudayaan Sunda ini sieun muncul deui. Karena memang lamun urang maca tina sejarah-sejarah yang dituliskan luar ya, tong ditulis di dieu. Lamun referensi urang misalnya tina buku Eden in the East atau Ying Yai Seng Lan cenanya tulisanna orang-orang Tiongkok. Atau aya deui Suma Oriental bukuna Tom Pires naon eta teh Portugis, sejarah Portugis dan lain. Asa edun pisan budaya urang teh ditulis ku batur mah gitu. Si Sunda teh nepi ka urang ngomong Sundaland we kan ayeuna teh teu meunang, buktikeun. Teu kudu dibuktikeun eta mah loba patana ge ceuk urang teh naon kudu dibuktikeun deui. Itu ilmu bumi nya, ahli ilmu bumi ngaranna Ptolemy nya, Ptolemius ngaranna. Tahunnya 90 sampai 150. Tahun 100-an itu. Berarti abad hiji geus aya ngaran Sunda teh. Tapi najel mah teh secara ilmiah ge akademis keukeuh we nolak. Buku-buku itu cek bule di aku gitu. Nah jadi ieu teh aya seolah-olah kekhawatiran meureun. Kebudayaan itu muncul lagi karena orang-orang menganggap kebudayaan itu kan salah satu produk kebudayaan teh nya bahasa. Iya. Bahasana muncul deui berarti ieu bakal aya nu rek ngadeg deui ya dikhawatirkeun kan gitu. Bisa kita sebut peradaban lah gitu nya. Titinggalanna eueuh nu bisa ngabantah nepi ayeuna ge Gunung Padang gitu nya misal gitu. Atau loba lah seueur deui nu lain-lainna. Termasuk di dalam peta geografi tentang Sunda Besar, Sunda Kecil dan lain-lain yang hilang tahun 88 eueuh. Lalu aya undang-undang darurat. Undang-undang darurat nomor 9 tahun 54 sok. Mangga we dibuka. Apa isinya? Perubahan nama provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara baheulana Sunda Kecil ngaranna. Baheulana Sunda Kecil. Ngaranna kantor gubernurna aya di Singaraja. Nepi ayeuna ngajegir keneh eta kantorna. Kantor Gubernur Sunda Kecil. Aya tulisanna di Singaraja Bali. Singaraja mah Bali. Mun kepulauan eta we. Sunda Kecil gitu. Sunda Kecil NTT berarti. Jadi Nusa Tenggara teh kan eta Nusa nu aya di Tenggara nya pulau-pulau nu aya di ditu. Gapungkur dugi tahun 54 disahkeunna 58 undang-undang eta. Sehingga gentos janten Nusa Tenggara. Karek we aya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, aya Bali, aya Lombok segala macam. Kapungkurna nya provinsi Sunda Kecil. Eta mah aya keneh. Nganu kudu ditanya mah nahan nepi ka dikaluarkeun undang-undang darurat. Sadarurat naon memang ngaran Sunda. Ya. Kudu diganti. Darurat ya. Kadewe ieu podcast mana juk di delete. Lanjutkeun gitu. Sing pinter-pinter ngeditna. Tapi resep bener oke nah misalkan sadarurat naon pikeun ka dikeluarkeun keputusan. Mangga we pilari heula searching eta mah Billy Abdi Lepat ge. Sok pilih. Nah, jadi banyak hal lah lamun ngomongkeun Sunda teh kan ngerasa aheng ya. Bahkan cokolot mah tanuh mimiti teu as teh ieu jang. Anjing pede gitu. Tanuh mimiti teu as. Emang beuneuh haripu gimana teh. Tapi kadieuna belajar tentang ilmu bumi kareka arti. Karena cek kolot baheula urang mah peenteng-enteng jeung panon poe. Artina kita itu kalau berdiri gitu nangtung eueuh kalangkang. Atau urang mah aya di garis ekuator. Jadi urang mah paenteng-enteng jeung panon poe. Jadi hiji wilayah nu terkena matahari secara sempurna atau 12 jam berang, 12 jam beuting cing aya di negara mana selain urang? Sok di mana? Di negara nu kaliwatan ku panon poe atau ekuator lah nya. Ya. Nah, nu lain makan teu kitu. Artinya wilayah urang mah mendapatkan sinar matahari sempurna. Lamun logikana aya teori Big Bang na Stephen Hawking aya bledag cenah nya. Panon poe teh peupeus. Terus salah sahijina teh bumi cenah. Eta teh jiga panon poe euy, aya pucukna. Selat kitu nya. Ta pucukna teh anu paenteng-enteng jeung panon poe. Pasti karena gara-gara matahari naon bersinergi dengan larva bumi, maka bumi teh butuh ngaluarkeun energi. Yeah. Lamun jelma kaluwihan energi tak jadi jarawat maneh. Lamun bumi jadilah gunung-gunung berapi.
Cek geologi gunung berapi itu 70% ayeuna di urang nu disebut ring of fire. Iya. Lain cek urang ieu mah, cek geologi. Nah, jadi meureun atuh boleh jadi bahwa tempat paeunteng-eunteng oh berarti nu dimaksud kolot aing taneuh nu mimiti teh eta Iya. nu beunang panon poe secara Secara sempurna. sempurna. Ya. Artinya manehna 2 musim melak naon wae jadi gitu. Jeung sajabana lah Iya. pokona mah. Sehingga batur teh hayang memiliki ieu. Sampai pada saat kita memandangnya sudut pandang lain atau sudut pandang kapital anu memanfaatkan energi bumi gitu. Di mana adanya mineral atau energi itu syaratnya hiji yang kedua aya gunungna. Mun eueuh gunung berapi kumaha terjadi aya mineral. Jadi sangat wajar lamun wilayah urang teh dipikah hayang ku batur gitu tah. Iya. Kan pengetahuan orang nah kan di tong nyaho sia tong nyaho kan di meureun di bobodo ku batur gitu. Arsip-arsipna oge cenah pan di Ya ngadon urang banggakeun budaya batur kan dibalik gitu. Iya. Karuhuna sorangan teu apal manehna. Aduh. Balik deui ka ieu non karena teh selaku ya pekerja seni lah nya kan karena si industri hiburan teh aya di Jakarta jadi nanti anu rek nyobaan susundaan bahwa misalnya tinu musik atau misalnya tinu stand up sana pakai bahasa Sunda pasti ngomong nanti tong pakai bahasa Sunda karena mana mau bisa kemana-mana pasti stand up di Bandung ini daerah Jawa Sunda mau bisa nasional tapi mun teu kitu nya jika saya bisa pakai stand up pakai bahasa Indonesia tapi jika lebih nyaman kena pakai bahasa Sunda karena bahasa sorangan gitu. Ayeuna disebut industri berarti kan aya konteksna kana ekonomi. Ayeuna kieu. Ieu ilustrasi we. Aya sebuah grup band hajat gede karena manehna laku 2 juta kopi. Grup band ieu edan di Jakarta. Sementara Dul sumbang 4 juta kopi kalem udun. Nah teu rame. Da payuna di lokal. Ya. Tapi lamun ngomongkeun secara industrinya payu ieu atuh. Itu mangan 2 juta ge sajat anjing. Ai si Mang Dul kalem anjing. Naon kudu gitu kan. Nah, ayeuna tinggal maneh mengharapkan penontonnya mana segmentasina. Mun memang maneh hayang dikenal ku nu lain, kalau memang penonton Jawa Barat lah sebut ya. Penonton yang tertarik dengan penampilan maneh berbahasa Sunda, mau tidak mau dia akan belajar untuk mencari. Iya betul. Mencari tahu. Atau bahkan mungkin dia akan mencoba mentranslatekan. Urang pernah kealaman pribadi. Aya Kang Yoga ya. Aya fans ngobat dia orang Kalimantan asli nepi ka bisa bahasa Sunda diajar di mana? Ti ngobat. Nonton gara-gara panggih jeung urang geus bahasa Sunda lancar. Oh nya? Astagfirullah. Datang ke Bandung. Oh gitu? Ya gak? diajarna teh tinu nonton. Teu nonton terus. Manehna naon sih ieu? Jadi mencari kan manehna. Nepi ka ngarti. Oh. Nepi ka Bandung hayang panggih gitu. Sugana tuh kayak urang ya orang Jepang. Oh bener. Ngali urang terus. Di Jepang mah Profesor Miki teh orang Jepang, kita nu profesor orang Sunda, amari seminar di Unpad. Sok ningali teh aya orang Jepang aki-aki ngomongna ku bahasa Sunda geuning aya di TikTok kamari. Oh nya. Eta teh Profesor Miki eta. Tahun 80-an di Bandung. Orang Jepang we bisa pakai bahasa Sunda, coy. Jago bahasa Sunda lemas loma pisan. Saya masuk heureuy teh kieu nah stand up pakai bahasa Sunda. Urang mah hayang bahasa Sunda teh jadi bahasa dunia nih tong bahasa Inggris. Jadi mun urang ka Amerika teh diajar. Lamun jang urang. Urang mah akan komitmen nu maneh tadi. Bahasa Sunda. Da maneh marek ngaluarkeun naon ngaranna bukan aspirasi tapi ekspresi, keresahan dan lain-lain. Kadang-kadang tidak terwakili oge ku bahasa lain. Karena bahasa Sunda mah mendalam secara budaya di maneh. Jadi aya emosi kultural nu dibangun sehingga kakecapkeun eta gitu secara spontan. Terus maneh pada saat rek di bahasa Indonesia kan mikir heula deh. Aduh naonnya bahasa Indonesia. Oh iya, bari jeung meureun teu tepat maknana. Kadang-kadang di urang mah aya lamun dina ilmu tadinya atau semantik bahwa perumpamaan misalnya personifikasi dan lain-lain, apalagi peribahasa, hese maneh rek ngatranslatekeun. Mau bisa. Maneh orang Sunda. Mun aing ngomong kieu,
aing mah teu mais teu meuleum nyonyo katampuhan buntut maung. Kan ngarti mana. Pas ieu penonton orang Indonesia kan saya nggak mepes, nggak ngebakar, tahu-tahu tertuduh ekor harimau. Anjing, ngomong naon ya cenah. Emang bisa. Jeung teu nyambung we naon cenah. Tertuduh ekor harimau. Heeh, gitu. Maka teu bisa di translate. Katampuhan buntut maung bisa. Abdi aya balad anyar. Anyar naon anyar penak. Tadi wengi 2 dentin kamari Mang Yoganya. Live bareng dina IG jeung saacik. Jeung Jay Subagja. Heeh. Anu badminton. Nah, Jay cek urang teh kieu. Kang Abdi teh ti payun itu ngawani-wanikeun maneh we. Sama, kasusnya sama. Kang kumaha Kang menurut Akang naon? Nya eta aya nu komen di Abdi. Eta si urang bikin mausan. Lu komen. Cek urang teh tong bener sama Ibis Buri anjing. Jadi kudu ngarobah identitas diri atuh enggak soe Jay mana kitu-kitu we. Cek batur kasaran teh naon kan nuhun we tos deemutan gitu we. Naon sih cek urang. Nah, ini salah satu contoh bahwa mendunia meureun aya lancek-lancek urang atau dulur urang nu lain oge nu geus melakukan itu tiba heula ngan skopna panginten alit nya. Zaman ayeuna mah aya sosial media mungkin bisa jadi jauh lebih besar. Mun cek urang mah pede we make bahasa Sunda dengan mimpi-mimpina tadi. Urang hayang bahasa Sunda jadi bahasa sadunia. Geus teu naon. Jadi kudunya urang ka Jepang meuli hotdog ge. Meuli naon. Sabaraha aya pangawaisna? Kan kitu. Nu bahayana ge apabila eta teh ayana dina strategi kebudayaan ya. Sebenarnya ieu teh bahaya ya obrolan ieu teh. Niat-niat maneh teh bahaya eta teh nya. Bagi yang karena gini, nyieun hiji grand design strategi kebudayaan itu 25 tahun. Bagaimana caranya kebudayaan? Maneh mun ngomongkeun kebudayaan, ulah ngomongkeun produkna, suling, kacap. Lah eta mah produk kebudayaan. Kebudayaan itu sangat luas ya, dari mulai perilaku, ilmu dan lain-lain. Aya lamun cek Brandes teh 10 unsur kebudayaan, mun cek Uncara Ningrat aya 7 unsur kebudayaan. Bahwa bangsa urang mah baheulana geus ngarti astronomi aya gitu nya. Geus ngarti astrologi berarti kan. Lalu ilmu perbintangan eta nya. Lalu matematik geus aya. Itu kan hasil penelitian bule teh, aya 10 unsur. Nah, itu strategi. Strategi itu maksudnya kieu. Kumaha carana Sunda ngadunia. Ayeuna menstrategikannya itu, misal ini salah satu contohnya, jangan panggeuing. Budaya Korea saat ini, K-pop, itu dia datang bukan hanya musiknya. Aya pengantar heula. Aya Gangnamna, aya iklan-iklan di TV dan lain-lain, aya kimchi, aya segala. Termaksud artis-artisnya dan itu dibiayai oleh negara. Sehingga maneh asa teu sah. Asa teu gaul lamun teu dipoto teh teu kieu. Padahal ieu infiltrasi budaya. Haram jang urang mah, jang urang tapi nya teu naon batur nu resep mah. Karena urang ngarti bahwa anjir. Jadi ngomong rek kita harus kembali ke jati diri. Ah anjing huntu sia mah. Giliran dipoto kitu kumaha. Karena kita tidak punya filter naon sih ngajaga kebudayaan teh kudu kumaha sih. Nepi nu gitu sebenarnya mah. Jadi nya balik. Urang mah teh sadarnya kan gitu we. Oh dokter usum lain eta teh infiltrasi budaya itu teh. Nya bener ka orang Cijerah wae ayeuna mah anyong haseo coy anjing. Orang Cijerah. Ayeuna budak. Urang ngadongeng we. Sakadang kuya. Dongeng apa sih cenah mun diajak budak teh. Tapi palebah nonton drama Korea nepi ka ciri kan. Ieu geus kacokot jati dirina. Bisa ngarasakeun hiji tontonan nepi ka karasa seolah-olah manehna nu ngalakonan eta. Baheula mah aing teu nonton di dongengan ku kolot leweh teh. Gitu kan, ieu aya dongeng kieu jang. Maneh ulah nepi ka nuturkeun. Itu kan dongeng Sangkuriang mah, dongeng naon Bandung Banawasa mah, dongeng Ciung Wanar jeung sajabana lah gitu. Jadi walaupun itu dinamis juga sama, kan kekinian ge bisa dijieun. Aya ahli-ahli di urang ahli-ahli naon yoga. Apa desain gambar kunaon teu bisa nyieun film pendek nyiptakeun tokoh anyar nya. Biasana mun urang munculkeun kabayan kayak resisten di urang mah. Oh nah sih kabayan mah cerdas, kabayan mah bodoh, kabayan geus loba mending nyieun we deui figur anyar atuh. Dari nilai-nilai kabaheulaan gitu dengan kemasan yang baru gitu kan. Siga Naruto itu kan diangkat dari budaya lama itu.
Tapi itu simbol-simbolisasina kabeh simbol ajaranna karuhuna. Iya sih benar. Bener. Namun ngerti kita nonton anime we misalkan Samurai X eta kan sebenarnya kebudayaan Jepang tah. Samurai itu kan budaya Jepang padahal bisa gitu. Urang ini Sundanya nya animasi. animasi pencak gitu. Naon we rek naon Ya, wae. karena kan sarua oge tah Avatar kan. Sami. Avatar. Oh eta teh jero eta ngomongkeun nyaho. Artinya Bumi heudeul kayak orang nyian Kenshi tapi si Kenshi itu tukang benjang. Terus aing maneh. Bener aing. Naon? Nyeuna. Kenshi Samurai Samurai X X, ya. oh. Mun di ditu mah di urang mah tukang benjang. kan nya. Kenshi teh ngaran jelema. Samurai Oh. X eta gitu. Teu nyaho urang Tah tapi Kenshi, kan soal- berarti teu salah oge aya nu naon teh nu maksa seolah ngajaga bahasa gitu. Jadi barudak ayeuna teh nah sih teu berbahasa Sundaan we. Orang mengertinya terhadap yang bersudut pandang gitu. Orang maleah lah maksudnya bahwa setiap manusia teh boga sudut pandangnya masing-masing. Jeung urang mah teu nyalahkeun kabeh. Ngan urang nyaho berarti di hari penjelma ieu kudu kieu. Saya eueuh nu pernah disalahkeun ku urang. Nyalahkeun jelema mah teu wani-wani da urang teh cantangku bener. Tak urang mah kahayang teh batur kayak gitu. Ya. Heeh gitu atuh lah. Jadi silih nyalahkeun ya. Nah, gitu. Anjing saya eta masalah, tong disalahkeun geus salah benerkeun. Siapa ngalun Lain disalahkeun. silih salahkeun silih benerkeun Gitu. eta euy mah. Aing mah. Heeh, bener mun silih salahkeun. Asli bener. Ini kan episode paling jero asli. Biasa memang kecaprak. Asli Wah. be, asli. Oh, ayo tuh urang ngacaprak. Jauh teuing teh ilmu ya. Penghurung ya. Pan usum hujan ge mah Pak, sok aya pareum lampu euy. Paru malam. Kabagean teu? Itu. Aya pemberitahuan geuning. Pemadaman bergilir. Pareum. Alhamdulillah tadi mah urang nempo di TikTok. Moal aya ka hareup mah. Moal aya pemadaman bergilir teh. Engke mah penyalaanna nu bergilir. Sangat. Sarwake. Sangat. Carane. Jalan bergilir. Tak iya no saya rek tanya ke Babe budal. Kan Babe teh mun saya ngadangu di sabaraha podcast terus macam-macam oge sejarahna Babe. Basicnya kan awalnya teh tinu musik heula kanu kesenian teh kan. Terus sempat oge di teater gitu. Tapi nu ku saya tinggali karena saya belajar teori-teori komedi. Babe teh secara timing halus komedina. Secara teori Nah, secara teori kalau dibedah lah istilahnya. timing komedina teh bagus. Nah, eta teh diajarna di mana, Be? Henteu urang mah nyaeta kieu. Ieu dongeng ieu. Pernah rek aya acara di Cianjur. Wah, geus dibayar duit segala si Irwan. Pulangkeun. Palebah ditanya, engke si Babeh teh kudu kumaha? Mun ngalawak we biasa siga di ngomah. Anjing ngalawak. Lain berlawak aing mah tapi kan teh jadi. Teu bisa justru lamun ti tanggal teu bisa. Jadi meureun kieu. Meureun urang jelemana kieu, spontan atau apalah. Cantang teh oge batur setuju dengan etanya. Tapi mungkin juga menghibur bagi beberapa sehingga dianggapna teh urang teh ngalawak. Mun cek urang mah ngalawak mah asana mah aya elmuna gitu. Urang mah can pernah diajar eta. Teu nyaho justru malah pada saat ieu ya tadi cek urangnya bedana ieu nu diajar. Pas diajar komedi muncul teori gitu kan anjir ge. Padahal urang mah sebagai pelakuna henteu nyawa acan nganu eta komo. Karena timingnya. Karena mungkin orangnya boga babaturan nu lain nu meureun pikaseurieun tapi di ngalawak embung mana da teu boga kemampuan gitu. Atau mungkin bawaanna gitu meureun. Teuing atuh kumaha da. Terbiasa berarti karena beberapa kali saya ge jadi nurutan cara Babeh lamun berkomedi. Karena aya Kumaha cing nu kateorikeun kumaha ieu? Ieu ilmu ya. anu sok Babeh tidak pernah ngaluarkeun anekdot ieu. Jadi cenah gitar baheulana teh sitar. Artina teh sitar teh si teh tiganya. Opat. Oh, opat. Tar teh dawai. Sitar 4 dawai. Nah, kenapa diganti jadi gitar? Karena gitar sekarang itu 6 dawai. Kan gitu. 1, 2,
3, 4, 5 G. Karena ngadangukeun bener goblok. Kira eta jeung eta. Mineng kan? Ya. Tah eta teh lamun secara teori komedi masukna teh contrasting. Ya. Jadi di awal menceritakan seolah-olah ini teori betul. Jadi orang teh memberikan perhatiannya penuh gitu ngedenger pas terakhir disebutkan 1, 2, 3, 4, 5 G. Jadi asumsinya teh patah. Nah, justru eta mun saya mah lingal babe. Justru di setup-nya yang kuat. Nya. Jadi lamun di teori komedikeun mah setup-na teh kitu tadi serius. Belokna teh istilah karasa menukik teh karena bangunan setup-na kuat gitu. Sok jadi penasaran, si babe ieu kumaha diajarna nya? Karena urang ge hayang bodor. Urang mah sing sumpah rek disumpah naon ente diajar. Ngan ya nuhun ieu, ai urang tah gini. Urang teh kan pura-purana gitu nya. Ari sapopoena mah kieu ngan urang sok pura-pura jadi akademisi kan. Jadi resep mun ngadangu aya teori kieu, wah ieu berarti lamun Gusman nyieun tesis teh ieu geus jadi gitu kan dari jadi sebuah teori ya jang manehna ya. Dengan studi kasus urang meureunnya. Tak urang si pelakuna sorangan mah teu ngarti sebenarnya teh. Kitu tadi teh kaitan jeung nu bahasa tadi ge nya. Meureun cek ahli bahasa mah gitu. Ari cek nu ngalakukeunna mah Asan teu. asa henteu urang mah jiga. Ngarti kan teorina nya. Tapi pas maca oh bener euy aya ilmu ku batur mah diteliti gitu. Oh gitu urang teh nya. Gitu sering teh. Mun misalkan si Mang Yoga naon gitu heureuy, tong gitu. Ah, anjing ngomong rek serius ya. Ngomong serius nyawana di pelintir dibelokkeun. Wah, ai kitu mah urang nyeun sakolahana euy tah. Jauh nyeun sekolah yayasan. Sekolah atau yayasan gitu. Yayasan. Atau mungkin karena Mang Budi sok ieu meureunnya beh naon karena teh si lingkunganna lingkungan yang berkesenian kan nu berkesenian mah menemukan naonnya sebutna teh keindahan dalam sesuatu gitu. Nah, termasuk keindahan dalam menyampaikan sesuatu. Tiasa jantannya karena kieu. Memang betul di dunia kesenian abdi berawal dari alat pukul. Nepi ayeuna ge urang teh dosen drum nya, da urang teh pemain drum, alat pukul abdi teh dina musik mah. Tapi kalau lamun dina musik kan akhirnya jadi kana sagalanya, mencipta lagu oge. Nah, tidinya abdi ageng di Hari Rusli. Saya pertama nginjak di dinya teh 83 nya tahun 80-an lah. Mulai teateran, diajak lah kan. Teater di Hari Rusli di DKSB. Oh kieu main teater jeung Reni Jayu, mah jeung kolot-kolot hungkul. Urang budak keneh harita. SMA berarti 90 tuh. Lalu tidinya tiba-tiba diajak main film gitu. Main film. Tiba-tiba diajak jadi host di sebuah televisi nasional ya. Tahun 80-an geus urang teh eta. Geus pernah. Jadi muncak batur naon maneh mah lain multi urang mah memang saguluyur kebenaran anu nawaran. Meureun dianggapna ge bisa deh, yang geus tuluykeun. Nah, sementara abdi tahun 88 diuihkeun ku Hari Rusli piwaranga bantuan aya sakola anyar, jurusan anyar, program studi anyar seni musik di Unpas. Anjir jadi ngajar sih kurang serius gitu nya. Padahal tahun sakitu baru berdiri teh 88 jeung almarhum Didi Petet ngajar teater seni pertunjukan jeung sajabina lah. Gitu. Jadi di akademiknya di ditu da kabeh ge perasaan urang mah urang praktisi beulana. Kalaupun disebut belajarnya di lapang nih ali teater teh kieu. Musik. Tapi lamun urang ditanya langsung ku pemain teater gitu misalnya seni peran gitu. Cik jelaskeun dramaturgi misalnya. Waduh, naonnya eta teh? Nya ayeuna karena gaul jeung akademisi jadi ngarti teh kan. Mun baheula kan henteu ngan ngalakukeun we. Maneh tadi gerakan ieu bisa ge kumaha eta teh? Teuing kumaha? Nyaprak we. Heeh. Cigana anu nyurup we. Jangan bener kan? Bisa jadi, bisa jadi. Bisa. Set Nyurup lah. Menyurup. Kasurupan Mr. Bean kan ada jauh. Kade eta teh aya opat. Naon teh? Aya kasurupan, aya kalinggihan, aya kaancikan, aya hiji deui naon?
Aya lah aya opat. Kalebetan. Eta kalebetan. Aya kan tadi. Kalebetan angin. Ya mang kaasupan teh nuju kalebetan. Nah yang dilemeskeun maksudna mah. Kaasupan dilebetkeun jadi kalebetan. Nah eta nya di urang sok jadi anu di eta zaman bahasa Sunda kadienakeun teh. Itu apa dia? Cenah anu kaasupan pan asup teh lebet, kaasupan kalebetan namanya. Nah, jadi supaya teh kasar gitu. Heeh. Yo, aya nu main diajar saron, tapi kebenaran orang wetan. Aya nu ngajarna orang Sunda, "Orang sarona gancang teh ya. Ibu itu mukulnya jangan kerusuhan." Yang kerusuhan ngambek anjing. Kerusuhan. Heeh, maksudna ulah ieu gitu. Keos. Keos. Sampai cara Pak RW-nya. Heeh. Kerusuhan. Oh tadi namanya aya kasurupan. Nyata rupa-rupa. Nah, udah tuh jalai karena urusan Kasurupan gancikan. Tiba-tiba aya opat. Atau tuh sok diteorikan ku Ai abi. secara teori akademik kok teh di mana? Ini maksudnya kuliah tapi Di ISBI S2 S3, S1 abdi bahasa asing, D3 ge bahasa asing, naon STBA teh. Oh. tinggi bahasa asing. Aneh. Sekolah tuluy belat anggar. STB anu di Ciamplas Oh, di ditu. Tapi kan secara akademik babe S3 Gus. Nuju lah. Nya tuh. Orang kan teh SJ aja. Nah tuh iman. Ya. Urang mah nya S3. Kopi 2, kerupuk hiji, jeung teh. Panas. Iya kita melakukan we. Kita menyimak ya. Tapi memang iya naon karena teh mengikuti perkembangan tren kesenian ayeuna. Ya, ngiringan kan eta naon nu disebutkeun urang kudu ngigelan zaman teh nya. Walaupun eta hanya naon atunya disebut we tagline lah atau cekolot gitu. Tapi prakna memang urang resep untuk ningalikeun oh budak aya nama kieu nya gitu. Bukan ini tapi membuka wawasan urang oge. Da urang teh kudu nyamanya rek hirup di buhun wae gitu nya. Jadi mengikuti lamun abdi mah mengikuti da Blackpink ya atau apa lagu-laguna apa. Ayeuna EXO rek main deui ya di Indonesia ya. Oh. Apal kena EXO. Tah ieu ku urang ya disebutan. Naon tah? Kasurupan. Ieu teh indikatorna terjadi karena turunnya ajaran yang akan disampaikan. Jadi pesan-pesan suci kepada sekelompok orang. Cirina tenang manehna. Berbicara teh lembut. Eta kasurupan mah nyurup. Oh. Lamun kalinggihan benten. Kalinggihan mah terjadi karena ada pesan khusus aya nu rek dipesankeun. Maneh misalnya euy di dinya ulah miceun anu di lokalnya aya pesan khusus penting. Cirina tenang tapi jelmana tegas. Bicarana tegas manehna. Henteu lungguh jiga nu tadi. Terus keancikan. Keancikan mah terjadi adanya keinginan tertentu dari si makhluk tadi. Eta mah boga kahayang. Di dimensi lain cirina kumaha eta galak si eta mah. Jeung rada maksa gitu tah. Si eta aya nu terakhir kasibat. Ari kasibat mah teu jelas eta mah di mana. Ngan cirina liar gitu tah. Beuki wah jeung dahar naon segala rupa gitu tah. Kasibat. Eta kasibat. Tah berarti nu ayeuna kasurupan eta teh kasibat. Kudu nama pengertian nu ayeuna gitu nya. Heeh. Ini pengertian nu ayeuna. Karena aya nama geus kasurupan lah sarua, apalagi kesurupan dipake ku diadopsi ku bahasa Indonesia kan. Kesurupan kan. Kan di urang mah banyak bahasa-bahasa lokal nu dijadikeun bahasa nasional. Nah, urang mah jadi untung weh gitu sebenarnya mah. Bangga lah ada beberapa contoh ngabuburit. Maneh erek di Medan, erek di Papua di mana ge ngadaguan adaan magrib ngabuburit disebutna gitu. Nah, itu kan ya tos aya dina KBBI berarti geus diaku ku bahasa nasional. Seperti halnya tadi. Jadi pada saat aya jelema trans beureun kurang sadarkan diri kasurupan gitu. Padahal di dalam budaya Sunda sorangan mah kasurupan teh aya tingkatanana.
Aya kaancikan, aya kasibat gitu, aya kalinggihan, benten eta teh gitu. Iya nyambung ka soal kasurupan ini kanu mistis ya. Aduh. Nah, lamun ngomongkeun soal karena teh budaya Sunda atau Jawa eta teh lekat jeung mistis gitu. Model di film-film lamun ucing. Lamun misalkan anu kasurupan Kasurupan bener. Aya ngulam, oh anu. Cek aing ge Gus eyang perbu. Gitu. Jika lamun misalkan di film-film anu kasurupan teh pasti ngomongna aing. oh arwah-arwahna teh arwah Sunda, arwah Jawa langsung ditanya sareng saha ieu, sareng heo gitu. Can aya nu kasurupan orang arwah orang Jakarta. Dan nah dikaitkeun teh kanu kitu wae. Ya. Apa bentuk Kayaknya diskriminasi oge nu tadi. aya doktor ini, artinya dia ahli atau profesornya dia atau dia scientist neuroscience tentang otak. Ya. Bagaimana otak bekerja. Apa yang kita akan lakukan itu pasti hasil rekaman orang, aya rekam data orang di dinya di alam bawah sadar. Lamun aya manehna kitu, pasti manehna pernah ngadenge atau aya pernah nonton nu kitu, sehingga manehna nyurup nu kitu. Lamun urangna teu boga naon ngaranna teh pikiran-pikiran eta atau can pernah ningali moal mungkin. Contohnya pocong can pernah aya di Cina. Ya. Pocong can pernah aya di Eropa moal. Dari itu tidak pernah terdoktrinkan. Dan munculnya eta kan tahun 73 nya. 73 mun teu salahnya. Baheula nyambung nu jeung pagurunya anu tuyul ayana tahun sakieu. Iya. Jadi jurig teh naon tahun 73-an can aya pocong teh jenis eta mah gitu. Oh. Gara-gara aya film tak kadogmakeun kadoktrinkeun gitu kan di urang napal di alam bawah sadar karek muncul seolah-olah aya dicipta ku urang gitu kan. Begitu pula naon ngaranna kunti gitu. Nah nanti urang mah aya dina sebuah catatan sejarah mengalami kapan mimitina suster ngesot aya. Nya. Ya kan urang mah ngalamar. Tahun etanya dan tiba-tiba loba jelema ningali eta cenah. Ya. Kan eta teh tilu ieu nah. Film heulanya. Film nya aya nu didogmakeun lah, aya nu didoktrinkeun ka alam bawah sadarna gitu. Nah, aya nu resep mah aya hiji penelitian nu alus tentang kuntilanak tadi. Ternyata kuntilanak tuh kesetaraan gender dina wilayah Juriga euy. Das sancan eta mah jurig teh lalaki wae. Oh, jurig awewe mimiti mah si eta gitu. Aya penelitian mana teh. Jadi kunti teh Kartinina alam gaib. Ya gitu. Jurig gitu, itu kesetaraan gender. Perlawanan kesetaraan gender ti awewe. Untuk kelas jurig gitu tah. Eta feminisme nepi ka dieu apa? Kayaknya Asli. Nepi ka jurig-jurig. Tapi nah disangkut pautkeun teh jadi nantinya. Jadi diurangkan aya nu disebut mistika logika. Jadi secara keilmuan urang teh hayang dina logik gitu ya. Tapi fakta kesehari-hariana urang nu dianggap teu logik ku orang-orang logika gitu. Maka di Indonesia mah anu disebut logika mistika. Apa yang disebut tentang mistiknya dijalankan. Logika oge heueuh gitu tah. Hese di urang mah. Maneh kudu percaya kanu ilmu. Ilmu teh nyaeta logika, nu rasional dan lain-lain segala. Palebah manehna rek ngawinkeun anakna kapan narosan? Sayana iranya pun anakna. Kumaha anjing gitu. Aya batur kita gitu. Nah, berarti eueuh kepercayaan diri di manehna ge karena dia punya ikatan disebutnya emosional kultural eta mah. Da kebudayaan kitu bisa leupas maneh rek ngaku orang Nigeria ge da moal anu percaya. Moal leupas lah urusan nu kitu mah. Termasuk ka urang pribadi eta teh. Urang hayangna mah logika gitu. Tapi tempo 2 kali we misalnya menang sial, wah koe ieu bakal sial euy. Tah eta teh ya. Iya na urang ngomong logikanya. Logika. Jadi ieu pek teh maneh manggih cobaan lah dina hurup bletuk aduh. Datang we maneh teh ka makam. Nah urusanna. Ieu mun ngomong logika. Tapi mun dina logika. Gitu. Perbaiki kesalahan maneh eta tuh ieu ngadon di makam ceurik dihareupeun inung ngamburabu cenah kumaha. Ari sia jang meureun cenah cek inung maneh teh. Ya,
Artinya di urang mah kentalnya ikatan kulturalnya tadi, tapi juga bukan berarti tidak ada pengetahuan. Pengetahuannya juga sangat tinggi. Tapi lamun maneh nanya di dunia etalah di dunia sains gitu. Justru nu hese adalah mistika tadi. Itu kan kieu aya muncak filsafat manya puncak dari pengetahuan adalah ketidaktahuan. Artinya lamun maneh bener geus ngarti maneh bakal moal nyahonan naon sebenarnya mah. Moal nyahonan itu artinya untuk mengatakan sesuatu saja takut salah karena dianggap benar oleh batul. Jadi mending wah ieu teh kieu sae jang. Wah ieu teh kieu sae. Eueuh nu ngaulahkeun di urang mah kolot urang baheula. Sae we sadaya ge. Sok ieu mah mun ka kolot baheula nya. Halus jang, halus sae. Tara pernah salah. Ieu mah nu kaalaman ku urang. Oh meureun eta. Jadi beki cicing jelema teh centang tuh si eta belegug. Pugeuh karena geus ngarti si eta teh gitu. Mau loba omong juga kieu gitulah gitu. Geus ngarti mah. Ya jadi nanti lamun ngomongkeun kesundaan teh jadi hubungan kanu mistis-mistis gitu. Jadi nanti. Ya. Mungkin eta kan image nu dibangun ku film-film meureun ya. Atau ku jiga kieu we. Pada saat ada sebuah lukisan, misalnya Prabu Siliwangi jeung Maung. Kan eta teh lukisan nu dijieun kan. Tapi orang jadi terdogma identik dengan Maung dan sosok eta gitu. Bener teu gitu. Ya, duh kasih pada zamannya mah nya. Nah, eta kan interpretasi yang melukis gitu. Tapi yang tidak kita sadari adalah lukisan ini bakal menjadi visual yang akan nempel di jelema. Bagi orang mah jadi seolah-olah itu kebenaran gitu, kebenaran gitu. Padahal kan dukanya nu asli. Duka nu asli nama. Nyata nu dimaksud teh jadi di urang teh lamun urang bisa ngaleungitkeun mah tinu matak cek kolot teh suwung jang cenah. Suwung teh kosongkeun atuh. Mana diajar manekung cenah. Sok tanya ka dari maneh sorangan, ngaji mah ulah keluar, cenah kajar wajang bisa sasab keluar mah gitulah cek kolotnya. Artinya jelema nu leuwih loba manekung, jelema nu leuwih loba tafakur lamun bahasa agama, atau jelema nu loba tatanya ka dirina, naon nu kajadian tadi itu ngarefleksi gitu nya urang teh, bisa menerkeun diri urang sehingga muncul kepercayaan diri urang gitu. Lamun urang tara-tatanya mah gitu kan lamun cek dalilna ge, gak sebutkeun ulah dalilna. Cek dalilna ge man aropa nafsahu faqad aropa robah. Sing saha jalma anu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka Gustina. Lamun jalma geus wawuh ka Gustina berarti manehna percaya atuh ka dirina. Sing saha jalma nu wawuh ka dirina pasti percaya ka dirina. Jalma percaya diri kumaha? Karena geus panggih jeung anjeunna gitu kan. Maka lamun manehna geus percaya dirina pasti anjeunna geus panggih sang jati dirina. Mun manehna geus panggih sang jati dirina maka manehna boga harga dirina. Mun manehna geus boga harga dirina teu mungkin manehna ngajual dirina. Eta bener. Regepkeun sia teh. Jadi kudu ngeunteung cenah. Di ruang-ruang kontemplasinya di tempat kikituan lah. Di kebudayaan apapun aya ruang leutik biasana kan di goa atau di ruang kontemplasi. Urang pernah maca di beberapa tempat ibadah kebudayaan lain gitu. Aya ruangna di dinya temuilah sang diri. Di tempat kebudayaan lain, diri adalah tempat bercermin. Di nulayan deui bercerminlah kepada diri lah. Diri. Kita membuka kajar sarua jeung kitu cek bahasa kolot mah. Matak ingat karena dalil nu tadinya zaman dikobong gitu. Oh, ternyata di kabeh kebudayaan ge nitah supaya urang teh maca ka diri urang gitu nya. Atau meureun loba manekung tadi. Jadi lamun geus peuting eueuh pagawean teh mun urang mah ngahening geuning. Duh, naon. Jadi naon nu dirasakeun ku urang, naon nu dialami ku urang bisa ku urang dibenerkeun harita keneh ku urang. Sancan urang ka batur. Kumaha da lamun ka batur mah bisa sudut pandang lain teh tadi. Disalahkeun urang teu ngeunah. Gitu kan? Aya oge batur meureun hayang pupujieun ya dibenerkeun we gitu. Bela eta manekung eta urang teh diajar nyalira atau lamun diajarkeun sapertos mah daripada saya nganggur teu puguh mending loba manekung. Kieu. Can wayah jang
Kayaknya Can wayah. lain atunya sorangan we heula. Gak kan aya bisa aya catat. Kan meditasi kan eta teh. Ya aya cara-cara nama aya lah tapi geus meneng we heula sorangan ge da. Abis sering bae sorangan mah. Eta mah budaya Nusantara. Jadi gini, di budaya kita nu ngaranna puasa nya. Puasa teh asal katana naon upawasa. Aya dua kata eta teh nya. Eta ditulisna dina Sansekerta. Ngan bahasa Palawa oge memakai eta upawasa. Sehingga kejadian-kejadian untuk kita mensucikan diri itu melaksanakan upacara eta upawasa atau puasa ya nama disebutnya. Nah itu mah budaya religi di Nusantara. Religi naon wae pasti ngalakukeun eta. Ya. Jangan hening tadi untuk melatihnya yaitu mengosongkan diri gitu kan ya. Kumaha cara nu paling gampang pembentuk dirina naon? Pembentuk diri teh nya ieu dahareun segala kurangan atuh eta hayang kosong mah gitu kan. Kurangan nu karieuna dat nu opatna lah cenah nya lamun cek ieu mah. Jadi budaya eta mah bukan hal yang sesuatu nu kumaha nya di urang mah biasa eta mah da biasa dijalankeun ku kebudayaan naon wae aya eta mah gitu. Jadi salah satu kan tadi nanyanya kumaha tuh carana nya paling gampang mah diajar eta we heula tuh puasanya. Ya, tapi kan pengertian puasana ulah jadi mindahkeun waktu dahar. Jadi geus dicekelan, ngadaguan adan teh ge. Allahu Akbar. Lain kitu meureun mana teh. Beureun ya kayaknya kan. Kan waktu sare. Beureun Benar. gitu. Berarti kudu balik deui, kudu mengkaji diri sendiri, meh urang teh percaya diri. Karena mun geus percaya diri, boga harga diri, mun geus boga harga diri, moal ngajual diri. Eta. Iya nama. Edan ieu episode paling aya isian. Karena orang-orang Daging hungkul 5 kade bisi kolesterol. karena orang mah kosong. Kosong biasa nama. Ai kos ieu nama tos kosong we saya teh. Halus tenan. Asli kosongna di dieu. Nya moal hese maneh mangosongkeun diri teh atuh. Batur mah hese. Kadang pet geus kosong we tira. Kan urang baheula pernah tatanya kumaha carana. Menang we maneh cicing ulah mikir. Oke. Pas kieu aing moal mikir eta teh keur mikir goblok. Kumaha tuh. Saya tong di dia dijelaskeun geus eta mah. Eta mah off cam we. Ya, kudu bari sila eta mah. Oke, segitu berarti. Beh, hatur nuhun pisan beh. Sami-sami ya. Nya saya aya kitu beh. Ulah dianggap nu diomongkeun ku urang bieu teh kabeh bener. Ulah dianggap teh. Cantang tuh bener. Gitu ya membanyol we lah. Anggap banyol we nya. Cantang tuh bener eta teh. Jadi ulah waka aya komen nu nyalahkeun da urang ngomong heula kan. Cantang tuh bener jadi komen. Cantang tuh bener. Anu rekomen nyalahkeun urang mah tara nyalahkeun kan mana ge entong atuh. Kan gitu. Ulah silih salahkeun silih benerkeun.